Tidak kayaknya ya aku. Hah? Biasa jalan Mang Apin. Iya tanaman dari sekelinya dan bogana. Man, kadi lah man. Nah, Kadi lah di dia. kelakuan kemana sang tanaman gitu. Ayo nanti. Aing teh hayang balas dendam euy. Masih nang kasahnya na. Kasadi lain amun ka lain ka Mang Apin aja si Ajayna. Oh, gara-gara kamu nyai dikerjakan tak berdua dari banjur. Oh, kan aing teh sampai basuh kuyup kemarin teh. Oh, heula tuh kayak tuh aing yang ide heula euy mikir. Oh, atuh man siap. Tapi manjana mah budak teh da can aing liwat teh. Pantar si tangkurak Mang Apin, babatok Ajay, tambah di duaan hieu cewek eta, kan dinya budak teh. Cieun ya sih bukan man orang teh. Oh, umurnya sih ini gara-gara nyane kamari ta. Berarti teh nyaon sugan kurang pentolan di dieu. Oh, buku. Bang, kumaha kamari? Manaon Ajay? Kamari sih ngajebak si Aji. Berhasil jay. Ini asasi nemen gitu nih. Tenang ya aing deh. Lain masalah gitu. Aing teu ngeunah mun panggil teh. Sekalem bet tuh. Mang, gawat mang. Naon deui? Kepala ulun mang kasih Aji Firman. Aduh, nyane aing mah geus Ajay teu nyarane laporan Surabaya sudah palaur mangi kumaha deui. Nya sieun goblok eta. Atuh da sieun Mang Jay. Tenang bae tuh, Mang Apin dia moal cing bae. Nyoting, dia lebih ke kuain. Terus kudu kumaha Mang? Senang kayak aing bae mah. Urusan aing. Oh, Mang atuh lah. Oke lah, guys. Kamu nyepa dulu budak eta lewat. Sebut bae ngaran aing. Emang ada nongol Mang kena? Ya nongol lah mun lewat mah. Di alam. Budak teh leutik-leutik teh nya nyalemen. Aing digebuk dah ku aing. Ayo jod lah, cuang neangan aneh-aneh. Ayo, Mekaninya nek. nyan jahe. Dadah herang. Alam jada, di belakang di sih, desa sakit gede na, aing mah. Tuh hijin pisang datang teh. Tuh kadulu kok aing teh. Terima Apina, si Ajay, cucu ngok, kini cau, eman aing mah. Oh, pugu man, jika na baru dah kesalian itu orang teman. Pugu kayak nama gitu sih. Man, video tuh, pasukan ini cowok tuh jelek. Indi, santai banget bang. Indi. Itu kelempang itu. Jadi Firman pun. Atuh samper ke lo baca spesial deh. Gak tugaskan gak gitu. Oke. Ayo kabur jod. Aduh, jod. Ayo. Kabulkan di siapin apa super. Burama. Iya nih. Ya kayak gitu. Burama nambura. Aduh. Iya nih. Aduh. Udah ceweknya kan. Hidup sugan. Nambura tuh man. Plon. Aji, Sehat, Plon. kenal di dia. Tumben bareng dia si Daplun. Aduh, aing mah aya si Dinda di, aing kudu kumanya. Ageji, saya kalau cicing bae. Enggak. Biasa dia, lupa manasan teh. Dina bae ka mana? Henteu Ji, ayo barudak dinda di heulanya. Aduh, tadi ya. Ngena aja. Kela-kela man kela. Ini Mang Apin jadi aja ini. Nyaom, man. Man Ji. Oh, tuh kan di. Kieu bae. Ayeuna tangan Mang Apin jadi aja. Bolehkeun gitu. Tungguan aingnya. Ke sore. Indi ji, man buana. Oh, jin di man. Aduh, si Ade nanya nungguan aja ini tenang. Geus jiladeung bae nungguan ke sore gitu. Saya ada yang gitu. Sekali itu. Awas ya menteri bajakin. Nyanina haplun asa cara peun pisan. Jadi kieu, Din. Kumaha ngomong nih hiji atuh. Nangis plun.
Nyane ben ngomong si Dinda nak. Jadi kieu Din, tadi aing pati ngojeng si Aji di Firman. Heeh, Dinda ge apal nu tadi panggil di jalan kan? Heeh, tapi kira tadi nana sih orang duaan peduli taliannya Jod. Terus urusannya kumaha? Nyane satu Din orang rek berbejala ka mangapin. Urusan eta mang sore bae. Tuh, kemarin nanya, mangapin jeung si Ajay. Heeh, Bun. Tayangan bae paling ge nongkrong budak dua eta mah. Geus yeuh curang nyalan mangapin jeung si Ajay. Ayolah. Jangan ka Didi Jod. Telepon aja Plun. Itu mulai. Jangan aja. Nelfon aing euy. Sampai tuh. Bangun sedap. Oi. Mang di mana euy? Ayo tempat biasa yo jeung Ajay. Gawat yo. Geus ka dieu tuh, gawatna sih. Oh, yang ka ditu jeung si Jody. Oh. Non Plun, Jon, katenang coba deh. Gawat teh Mang. Yang kedatangan ku Firman Mang. Rek nadi eta na. Nyaho kain cenah ngajak ieu, ngajak perang. Anjir, eta budak teu kapok-kapok. Aduh. Ayo kumaha eta budak? Mang, eta budak duaan teu kapok-kapok. Geus ayeuna mah sampe me Jon Plun jai, ayo. Yuk. Kak. Wing nyerek nyampetin si Dinda nya mah. Los itu. Ya Plun. Ada di jalan. Mana? Ayo Jai. Aduh,